sinarang salawat Mudah-mudahan kamu hafal Natra sabara karabat para ahli jeung sahabat. Payus Pisan Channel. Silih asah ase asuh. Abdinya lindung ka Allah tina panggoda setan anu dilaknat kalayan asma mantena nu maha welas nu maha asih sadaya puji kagungan Gusti Sumerban sadaya alam Engka Gusti abdi sumujud Engka Gusti nadapi Paralun anu kasuhun nu ninggali nu dipamri kapupuhu ieu sakola anu sami lenggang ka bapak miwah ibu guru oge sadaya kulawargi Jembar SMP Negeri Hiji Talaga dina wanci anu pinuh ku kabagjaan urang sasarengan lumung pulung hempak murbayaksa Eling dibabarkeun anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana miharep rahmat barokah sareng magfirah Allah. Mugi sadayana aya dina kabagjaan lahir sinareng batin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dagang salak, dagang opak di Icalna ka SMP Talaga. Tukang balanja guru-guru aja ngajawab salam sadayana mani kompak
Muga-muga sadayana kenging ganjaran ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yarjullaha yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Langkung dipayun orang sadayana muji syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ku kudrat iradat man kena pisan urang sadayana tiasa riung pulung sagulung rumpung hempak mur bayaksa kula wargi Jembar SMP Negeri Hiji Talaga. Mugia dinararagami eling dibabarkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaya kula wargi Jembar SMP Negeri Hiji Talaga, tipupuhuna bapak ibu guruna, staf tata usaha, sadaya para siswa kenging lungsuran rahmat barokah magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya, semangat, semangat. Ya, istri nanti disarada sigana kaselak usalaknya atau ruas ningali AA merenya gantengnya. Nah iya nu ganteng teh. Sing jawab neng, neng. Ibu guru nara ya gitu ya teh. Datu katingali ya teh. Bejana ibu guru SMP Negeri Hiji Talaga teh garulis bejana. Tapi datu katingali ku sim kuring teh. Kira aku kudu malik maka ditunya. Ibu araya bu. Alhamdulillah. Neng gelis kasep para siswa doakeun ibu kepala bapak ibu guru sing paranjang Yuswa. Suswa. Neng mah beuki seuring ngadenge sus teh. Yus neng eta mah kacocokan kepielna. Sing panjang Yus. Naon neng ari Yuswa teh? Umur. Sing panjang Yuswana, amin. Barokah ilmuna, sing gampil milik rizkina, amin. Sing saroleh soleha pala putrana, amin. Sing narambi sarogena, sebisa sarogen mah nambihan hiji cekap ya. Mun bapak-bapak doakeun sing nambi rizkina, amin. Ibu bapak guru, ibu kepala doa murid SMP Negeri Hiji Talaga
sing kiat iman takwana, sing gareto ibadahna, sing cerdas berkarakter. Amin. Neng, pareureum wae atuh. Pareureum teh atuh neng. Ya, siap ya. Satu acan tausiah. Semangat. Terang ya, ya. Ya. Amat di sekolah mah kieu. Jawab sing kompak. Indonesia. Wah, ieu geuningan. Maju. Jawab sing kompak. Indonesia. Maju. Nah, gitu. Jawa Barat. Juara. Alah teu arapaleun Bu Haji. Sakitu dina upacara ku Bu Haji digorowokan we teh. Kompak. Wihandi. Indonesia. Ayo. Jawa Barat. Juara. Majalengka. Raja. Arapal we eta mah da lembur urangnya. Dinas Pendidikan. Alah. Distrik cerdas berkarakter, pandangan gerak, cerdas karena mastaka, karena tarang ka dieu tah, karena gigir paling pisan, berkarakter karena dada. Sok ambe teu ngalamun bae. Siap tingali ka dieu. Dinas Pendidikan, distrik cerdas berkarakter. Tah ayeuna SMP Talaga na. SMP Talaga naon? Ieu na. Mantap cenah sori Bu Haja teh. Mantap. Oh, sok siap. Lamun cek akang teh kieu SMP Negeri di Talaga. Mantap. Oh gitu atuh. Keluarkan suarana siap. Kapanasannya. Tenang. Nu kapanasan engke jodona mun istri karasep. Balaleunghar. Karoleh. Lamun pamegat nu kapanasan jodona gerilis. 3 ketua OSIS. Sing nu mana ketua OSIS Bapak gitu apa? Iya. Sing soleha. Amin. Ya, siap. Indonesia. Maju. Jawa Barat. Majalengka. Distrik cerdas berkarakter. SMP Negeri di Talaga. Mantap. Oke, tepuk tangan untuk semua. Gitu. Tah. Ari keprok teh eta teh ambe sehat. Nu sok keprok moal gaduh penyakit jantung. Amin. Tapi nu keprokna ikhlas. Siap ya. Ibu Kepala, Ibu Haja, Karyawati SPD MPD nu dipihormat, Bapak Ibu Guru Araya ieu nya sadayana alhamdulillah. Sudah aku kudu ngarere ka dieu tah. Aduh, alhamdulillah. Saya Malik biasana di payun ayeuna di Pengker, hapunten ya ka Pengkeran. Para mahasiswa nu bagja. Aya nu teu ngartos basa Sunda. Ngartosnya sadayana ya insyaallah. Oh aya mahasiswa anu dina dinten dieu salami sabaraha bulan pangintennya kampus mengajar. Alhamdulillah urang bagiakeun di marana eta anu kampus mengajar. Aya di Pengker. Oh di payun atuh neng. Yang terang sugana jadi binantu. Alhamdulillah. Ya. Saur Bu Haji tong lami teuing cenah karunya paranaseun eukeun bae ganjaranna seueur. Da Bu Haji mah teu kapanasan nya. Barudak mah tos biasa papanasan. Dina raraga mieling dibabarkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana tadi didugikeun ku Ibu Kepala SMP Negeri di Talaga hoyong nulad kana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akang bade ngabahas visi SMP Negeri hiji Talaga. Cing saha nu terang visi SMP Negeri hiji Talaga ngacung siswana.
Ulah alhamdulillah sadaya ngacung berarti poho apal kumaha SMP Negeri Hiji Talaga bakal maju upami sadayana kompak ngahiji ngalaksanakeun visi SMP Negeri Hiji Talaga nu tos disusun bersama ya satu acana luyu tuh eta visi SMP Negeri Talaga sareng Al-Quran ternyata sesuai luyu pisan. Kumaha dawuhan Allah A'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul adzim. Tos aya saestuna ayat contoh anu sae di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saha neng Rasul ulang? Neng agamana naon neng gelis? Agamana naon Islam. Lamun Islam mah berarti terang. Saha pangeranna? Saha nu disembahna? Allah. Saha nabina? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gelis kaset tugas urang salaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu nyontoh kana naon tos aya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Visi SMP Negeri Hiji Talaga teh unggul dalam prestasi dan berakhlak mulia. Dina ayat tadi yang dina diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh ayat tauladan anu sae pikeun saha pikeun urang sadayana salaku umat Islam. Ibu ayah ibu bapakna ayah gitu belum ayahnya alhamdulillah pasti luar biasa bingah kompakna keluarga besar SMP Negeri Hiji Talaga dina sagala kegiatan keur ngahontal unggul dalam prestasi dan berakhlak mulia. Rasul teh akhlakna mulia. Kumaha contohna neng gelis ku ibu kepala, ku bapak ibu guru, ku pak ustad nu araya di dieu sadayana dididik di SMP Negeri Hiji Talaga teh supaya nyontoh kana akhlak Rasulullah terapkan di kancah pendidikan di sekolah ieu. Contohna naon? Aya kebanggaan ya hiji di SMP Negeri Hiji Talaga hiji-hijina sakola di Kabupaten Majalengka anu jadi tempat kampanye sekolah sehat. Alhamdulillah. Hayong sehat. Saurasi teh sumu. Saumna teh Senin sareng Kamis tunggunya bulan Ramadan osok. Ayah no Ramadan tara saum. Silakan begitu. Istri osoknya. Osok. Alhamdulillah. Terapkan, laksanakan program sekolah sehat teh kuning. Ku AA di sekolah teh nu dicontohan ku ibu haji, dicontohan ku bapak ibu guru, ku sadaya staf. Salah sahijina dengan lingkungan sekolah di SMP Negeri Hiji Talaga luar biasa bersih. Teu aya sampah hiji oge anu katinggal. Sabab naon? Sadayana datang bersih, pulang bersih. Prinsip di SMP Hiji Talaga luar biasa neng. Datang ke sekolah kelas bersih,
pulang dari sekolah encan wangsul lamun can bersih. Siap Neng? Siap Aa? Alhamdulillah Neng unggal bulan dipariksa di provinsi, unggal bulan dipariksa ku ti dinas pendidikan, nyata sekolah sehat, sekolahnya bersih. Alhamdulillah. Bapak dah hese bersihna daya tatangkelan daun wios. Neng sok ibak, sok kotor, lamun kotor ibak dete, ibak deui. Lamun sekolah aya daun runtah murang, dikumahakan? Hah? Dituar tangkalna? Atuh teu irindang gitu mah ya. Dibersihkan, buanglah sampah pada gitu atuh ya. Ulah ieu mah jajan di warung di ditu aya plastikna disimpenna di mana wae. Tukang warung oge ayeuna mah disuhunkeun ku ibu kepala. Sok ngawarung di dia ngan wayahna runtah nu disiapkeun simpen di tempat sampah duruk mun baru datos areuy kade ulah ngaduruk sakola kade ya sing tarapti ngadurukna maka insyaallah sadayana bakal ngalaksanakeun eta teh contoh ti Rasul. Neng araya gitu. Syukur alhamdulillah. Unggul dalam prestasi alhamdulillah. Lomba ceceki, lomba kaligrafi, Allah iya SMP Talaga geuningan palinter dina kaligrafi nanya. Sung anu kaligrafi na nu ngiring kaligrafi sung saha sabaraha urang pamegat tingkatkeun. Ulah dina MTQ di tingkat kabupaten aya kene eleh. Nah noto saya yuk terus latihan supaya non unggul dalam prestasi boh akademik non akademik sekolah sing giat komo ayeuna nganggo kurikulum merdeka ya kompetensi hidup kedah ditingkatkeun. Naon deui geus kasep nu resep kana poli tingkatkeun kemampu poli. Nah nu resep kana bidang seni aya Bu Hajah Emai, aya Bu Hajah Emai gitu. Kayak urang sina ka dieu Bu Hajah Emai Bu Hajah Emai teh luar biasa. Sanajan guru PKN kana seni Sundana luar IPS biasa tuh ganti ke PKN aja IPS tapi luar biasa karena seni Sundana. Babarengan sareng Ibu Ice, aya Bu Ice. Eta mah pangbadagna di Talaga malah. Luar biasa. Awet langsing. Aduh, alhamdulillahnya. Babarengan favorit akang eta teh Ibu Ice teh nya. Pasir teh ngambek. Luar biasa tos dicontohan ku Saroge Ibu Ice tuh di lorong dihias sakitu saena kenging saha eta teh sanes kenging bapak tapi kenging Saroge Ibu Ice luar biasa. Anjeunna wae bakti ka sakola supaya indah luar biasa. Hidup siap memperindah sekolah, hidup mah memperindah sekolah dengan prestasinya. Kun ngajaga kebersihan, miara keindahan sekolah sareng sajabana, insya Allah hidup bakal berjasa dikenang di sekolah. Tos kaluar di sekolah ingat itu teh kenging abdi. Ya, karya hidup dipajang ku ibu kepala ibu guru, di mana kita jantan alumni teh geuning aya kene hasil karya abdi jadi kebanggaan neng gelisnya. Eta salah sawios karakterna. Sanes ieu teh akang teh panduaan ka dieu teh. Sing sina ka dieu eta si Mang Ucup. Aya ka dieu gitu. Mang Ucup ka dieu Mang Ucup. Nah. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah
geningan ieu mah negara rilis SMP negeri Talaga teh sisina teh. Aduh mangga bogan teh. Minantu teh SMP Talaga meureun. Kan loba teh nu geulisna hese milihna ieu mah kudu diundi. Alhamdulillah. Ibu kepala aya ibu kepala. Alhamdulillah. Sampurasun A. Salam sinaran salawat Bukanan Testa Muhammad Natra Sabara Karabat Para ahli jeung sahabat Salawat salawatan Orang tengke sebut Allahu Akbar ngaceleng budakna teh. Ya, lalaunan bahaya itu teh namina pendidikan. Tah ayeuna hidup keur masa belajar, sok tingkatkeun pendidikan di dieu ka mampu hidup teh. Nu mampu bidang IPS sok sing siap teraskeun. Nu mampu dina teknologi teraskeun. Nu mampu dina matematik teraskeun. Nu dina olahraga tingkatkeun. Mang mah ieu teh geus kagok geus kolot. Kanu olahraga geus teu kuat ayeuna teh mang mah nya. Kanu ngapalkeun ayeuna mah teh migapo mang mah telat mikir gampang. Jadi tas repot. Ya. Mang diajar mah ulah bade eureun. Nyamang mata eureun diajar mah teras bae. Dina bidang agama mang mangaos insyaallah. Di dia cenah saur ibu kepala ugal dinten Jumaah sok aya kultum sapertos kieu ngan kultum ayeuna panjang teuing cenah kitu. Iya, moal sakedap deui insyaallah nya. Dina raraga mi eling dibabarkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neng geulis terakhir pesen ti Bapak ti AA nu kahiji hidup sing tiasa ningkatkeun niat anu ikhlas. Allah ya sareng salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali di Allahumma sholli ala Muhammad. Pang medit-medit na jalmi teh neng sanes netara barang bere. Tapi lamun nguping kecap Nabi Muhammad tengah jawab sallallahu alaihi wasallam eta teh nu pang meditna. Tah urang hoyong bagja dunya bagja akhirat. Ayo urang sasarengan sing cinta ka Nabi, cinta ka Rasul anu jadi contoh kanggo urang sadayana. Insya Allah mudah-mudahan dawakosna meuni samporet jeung panasnya dinten ieu mah cekap panginten sakitu amanat Bapak AA oge sakantenan we ngiring ngadede kana kamajuan SMP Negeri Hiji Talaga. Mudah-mudahan SMP Negeri Hiji Talaga tetap mantap mantap iman takwa dan berprestasi. Mana iman takna takwa pekna berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Sok neng urang ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji urang doakeun diri pribadi mudah-mudahan hidup gaduh ilmu manfaat. Turutan Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan muttaqabalan. Doa eta neng geulis anggo unggal bade diajarnya. Insyaallah hidup gaduh ilmu nu manfaat, gaduh rizki anu jembar, amal hidup salaku siswa bakal ditampi, bakal dikabul jadi amal soleh
sampereun jaga di yaumil akhir. Insya Allah urang tepang deui. Alhamdulillah neng geulis doakeunnya dina wengi Sabtu nu bade dongkap bade ngalebetan acara teh di desa Kareo. Mudah-mudahan sehat walafiat wengi nya ari wengi mah kadang-kadang sok panjang. Ayeuna mah etang-etang kenalan. Alhamdulillah pilih aya nu bade nikah neng bade nikah tong waka cicing teh sakola sing bener heula. Terus kan tuh aya nu di IKIP, UPI, aya nu di UNMA, aya nu di mana di mahasiswa sok sing taramat sakola. Nah, truk ilmu sing jadi jalmi nu berguna kanggo bangsa sareng nagara. Lulusan SMP Negeri Hiji Talaga sing manfaat kanggo dirina, kanggo kulawarga, kanggo agama bangsa nagara. Nah, sing jadi kareueus ibu kepala, bapak ibu guru sareng anu sadaya aya di sekolah SMP Negeri Hiji Talaga ieu. Rupina cekap sakitu panginten Ibu Haji nya karunya barudak para naseun. Da tadi nama Sugante bade tengah wengi teh kalah ka tengah siangnya. Jaba Jumaah ayeuna nama mudah-mudahan sok kana sakedik etang-etang perkenalan bae ieu mah nya. Ngan ngiringa doa we ya ka ibu-ibu Dharma wanita na. Alhamdulillah seragam sadayana kompak garulis sadayana. Bapak wanita na bapak wanita, bapak Dharma. Dharma bapak-bapak na alhamdulillah aya. Nuhun pisan tos ngabagiakeun simkuring dina ieu waktos. Mudah-mudahan umat Nabi anu dipika cinta di akhir kenging syafaatna amin ya robbal alamin. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mudah-mudahan abdi sadaya dijantenkeun muslimin muslimat anu sumerah diri ka Gusti, pon kitu anak turunan abdi sadayana, murid-murid abdi sadayana sing jara dijalmi anu biasa sumerah diri ka Allah Subhanahu wa taala, ngalaksanakeun Islam kalayan kafah, oge jantenkeun abdi tiasa ngalaksanakeun ibadah luyu sareng tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Sakitu panginten tiasa kasanggakeun ngapunten nu kasuhun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maucuk aya naon hayu ayeuna mah da entos panginten manisa kedap pisan abdi kareke nongol ieu teh tadi nama bade nyanyi deui ngan pada daya soraan deui kana sound systemna nya. Jadi engke mah bade nyewa sound system anu sae cenah kitu. Nuhun. Atur nuhun ka sadayana hapunten ieu malah kenalanana engke bae panginten. Eta Bu Ica cenah bisi bade nyunatan ka manggil ka emang cenah kitu insyaallah. Nuhun. Atur nuhun hapunten nu kasuhun tina sagala kakiranganana. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun rahmat barokah ka urang sadayana. Ayo sasarangan mangga hayong yel-yel anu tadi sing kompak terakhir. Siap. Indonesia maju, Jawa Barat juara, Majalengka rahaja, Dinas Pendidikan SMP Negeri Hiji Talaga. Mantap, kebrok kanggo sadayana. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama naon Islam. Lamun Islamah berarti terang. Saha pangeranna? Saha nu disembahna? Allah. Saha nabina? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gelis kaset tugas urang salaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu nyonto kana naon nu tos aya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
visi SMP Negeri 1 Talaga teh unggul dalam prestasi dan berakhlak mulia. Dina ayat tadi yang dina diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teh ayat tauladan anu sae pikeun saha pikeun urang sadayana salaku umat Islam. Ibu ayah ibu bapana ayah gitu ulung ayahnya alhamdulillah pasti luar biasa bingah kompakna keluarga besar SMP Negeri 1 Talaga dina segala kegiatan seur ngahontal unggul dalam prestasi dan berakhlak mulia. Rasul teh akhlakna mulia. Kumaha contohna neng gelis ku ibu kepala, ku bapak ibu guru, ku pak ustad nu araya di dieu sadayana dididik di SMP Negeri 1 Talaga teh supaya nyontoh kana akhlak Rasulullah terapkan di kancah pendidikan di sekolah ieu. Contohna naon? Aya kebanggaan ya hiji di SMP Negeri 1 Talaga hiji-hijina sakola di Kabupaten Majalengka anu jadi tempat kampanye sekolah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hayang sehat. Saur Rasul teh sumur saumna teh Senin sareng Kamis tunggunya bulan Ramadan osok. Ayah nu Ramadan tara saum? Silakan begitu. Istri osoknya? Osok. Alhamdulillah. Terapkan, laksanakan program sekolah sehat teh kuning. Ku AA di sekolah teh nu dicontohan ku ibu haji, dicontohan ku bapak ibu guru, ku sadaya staf. Salah sahijina lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Talaga luar biasa bersih. Teu aya sampah hiji oge anu katinggal. Sabab naon? Sadayana datang bersih, pulang bersih. Prinsip di SMP 1 Talaga luar biasa neng. Datang ke sekolah kelas bersih. Pulang dari sekolah encan wangsul lamun can bersih. Siap neng? Siap AA? Alhamdulillah neng unggal bulan dipariksa di provinsi, unggal bulan dipariksa ku ti dinas pendidikan, nyata sekolah sehat, sekolahnya bersih. Alhamdulillah. Bapak dah hese bersihna daya tatangkalan daun wios. Neng sok ibak. Sok kotor, lamun kotor ibak deui teu. Ibak deui, lamun sakola aya daun runtah murang, dikumahakeun? Dituar tangkalna? Atuh teu irindang gitu mah ya. Dibersihkeun, buanglah sampah pada gitu atuh ya. Ulah ieu mah jajan di warung di ditu aya plastikna disimpenna di mana wae. Tukang warung oge ayeuna mah disuhunkeun ku ibu kepala. Sok ngawarung di dieu ngan wayahna runtah nu disiapkeun simpen di tempat sampah. Duruk mun barudak tos areuih kade ulah ngaduruk sakola kade. Iya, sing tarapti ngadurukna maka insyaallah sadayana bakal ngalaksanakeun eta teh contoh ti Rasul. Neng araya gitu. Syukur alhamdulillah. Unggul dalam prestasi alhamdulillah. Lomba ceceki, lomba kaligrafi, Allah iya SMP Talaga geuningan parinter dina kaligrafi nanya. Sung anu kaligrafina nu ngiring kaligrafi cung saha sabaraha urang papegat tingkatkeun
ulah dina MTQ di tingkat kabupaten aya kene eleh. Nah noto saya yuk terus latihan supaya non unggul dalam prestasi boh akademik non akademik sekolah singgiat kamu ayeuna nganggo kurikulum merdeka ya kompetensi hidup kedah ditingkatkan. Naon deui geus kasep nu resep kana poli tingkatkeun kemampu poli. Nah nu resep kana bidang seni aya Bu Hajah Emai gitu kayak urang sina ka dieu Bu Hajah Emai Bu Hajah Emai teh luar biasa sanajan guru PKN kana seni Sundana luar IPS biasa tuh ganti ke PKN oke IPS tapi luar biasa karena seni Sunda. Nah babarengan sarang Ibu Ice aya Bu Ice eta mah pangbadagna di Talaga malah luar biasa awet langsing aduh alhamdulillahnya babarengan favorit akang eta teh Bu Ice teh nya bahasa teki ngambek luar biasa tos dicontohan ku saroge Ibu Ice tuh di lorong dihias sakitu saena kenging saha eta teh sanes kenging bapak tapi kenging saroge Ibu Ice luar biasa anjeunna wae bakti ka sakola supaya indah luar biasa hidup siap memperindah sekolah hidup mah memperindah sekolah dengan prestasinya kun ngajaga kebersihan miara keindahan sekolah sareng sajabana insya Allah hidup bakal berjasa dikenang di sekolah tos keluar di sekolah ingat itu teh kenging abdi ya karya hidup dipajang ku ibu kepala ibu guru di mana ketos janten alumni teh geuning aya kene hasil karya abdi jadi kebanggaan neng gelisnya eta salah sawios karakterna sanes ieu teh akang teh panduaan ka dieu teh sing sina ka dieu eta si Mang Ucup aya ka dieu gitu Mang Ucup ka dieu Mang Ucup nah elah sampurasun sampai alhamdulillah geningan ieu mah negara reulis SMP negeri Talaga teh sisina teh aduh emang ge bogan ke minantu teh sampai Talaga meureun kan loba teh nu geulisna hese milihna ieu mah kudu diundi alhamdulillah ibu kepala aya ibu kepala alhamdulillah sampurasun orok tengke sebuk Allah Akbar ngaceleng budakna teh ya lalaunan bahaya itu teh namina pendidikan tah ayeuna hidup keur masa belajar sok tingkatkeun pendidikan di dieu ka mampu hidup teh nu mampu bidang IPS sok sing siap teraskeun nu mampu dina teknologi teraskeun nu mampu dina matematik teraskeun nu dina olahraga tingkatkeun emang mah ieu teh geus kagok geus kolot kanu olahraga geus teu kuat ayeuna teh emang mah nya kanu ngapalkeun ayeuna mah teh migapo emang mah telat mikir gampang jadi tas repot ya mang diajar mah ulah bade eureun nyamang mata eureun diajar mah teras bae dina bidang agama mang mangaos insyaallah di dieu cenah saur ibu kepala unggal dinten Jumaah sok aya kultum sapertos kieu ngan kultum ayeuna panjang teuing cenah kitu iya moal sakedap deui insyaallah nya dina raraga mi eling dibabarkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neng geulis terakhir pesen ti Bapak ti AA nu kahiji hidup sing tiasa ningkatkeun niat anu ikhlas Allah ya sareng salamullah ala
Aldi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pang medit-medit na jalmi teh neng sanes utara barang bere. Tapi lamun nguping kecap Nabi Muhammad tengah jawab sallallahu alaihi wasallam eta teh nu pang meditna. Tah urang hoyong bagja dunya, bagja akhirat. Ayo urang sasarengan sing cinta ka Nabi, cinta ka Rasul anu jadi contoh kanggo urang sadayana. Insya Allah mudah-mudahan dawakosna meuni samporet jeung panasnya dinten ieu mah cekap panginten sakitu amanat. Bapak AA oge sakantenan we ngiring ngadede kana kamajuan SMP Negeri Hiji Talaga. Mudah-mudahan SMP Negeri Hiji Talaga tetap mantap, mantap iman, takwa dan berprestasi. Mana iman, takna takwa, pekna berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Sok neng urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Hiji urang doakeun diri pribadi mudah-mudahan hidup gaduh ilmu manfaat. Turutan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mustaqbalan. Doa eta neng geulis anggo unggal bade diajarnya. Insya Allah hidup gaduh ilmu nu manfaat, gaduh rizki anu jembar, amal hidup salaku siswa bakal ditampi, bakal dikabul jadi amal soleh sampereun jaga di yaumil akhir. Insya Allah urang tepang deui. Alhamdulillah neng geulis doakeunnya dina wengi Sabtu nu bade dongkap bade ngalebetan acara teh dina di desa Kareok. Mudah-mudahan sehat walafiat wengi nya ari wengi mah duh kadang-kadang sok panjang. Ayeuna nama etang-etang kenalan. Alhamdulillah pilih aya nu bade nikah neng bade nikah tong laka cicing teh sakola sing bener heula. Teruskeun tuh aya nu di IKIP, UPI, aya nu di UNMA, aya nu di mana di tah mahasiswa sok sing taramat sakola. Nah, truk ilmu sing jadi jalmi nu berguna kanggo bangsa sareng nagara. Lulusan SMP Negeri Hiji Talaga sing manfaat kanggo dirina, kanggo kulawarga, kanggo agama bangsa nagara. Nah sing jadi kareueus ibu kepala, bapak ibu guru sareng anu sadaya aya di sakola SMP Negeri Hiji Talaga ieu. Rupina cekap sakitu panginten Ibu Haji nya karunya barudak para naseun. Da tadi nama Sugante pada tengah wengi IPT kalah ke tengah siang ya. Jaba Jumaah ayeuna mah mudah-mudahan sok kana sakedik etang-etang perkenalan bae ieu mah nya dan ngiring doa we ya ka ibu-ibu Dharma wanita na. Alhamdulillah seragam sadayana kompak garulis sadayana. Bapak wanita na bapak wanita, Bapak Dharma. Dharma bapak-bapakna alhamdulillah aya. Nuhun pisan tos ngabagiakeun simkuring dina ieu waktos. Mudah-mudahan umat Nabi anu dipika cinta di akhir kenging syafaatna. Amin ya rabbal alamin. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mudah-mudahan abdi sadaya dijantenkeun muslimin muslimat anu sumerah diri ka Gusti, pon kitu anak turunan abdi sadayana, murid-murid abdi sadayana sing jara dijalmi anu tiasa sumerah diri ka Allah Subhanahu wa taala, ngalaksanakeun Islam kalayan kafah, oge jantenkeun abdi tiasa ngalaksanakeun ibadah luyu sareng tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sakitu panginten nu tiasa kasanggakeun hapunten nu kasuhun
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maucuk aya naon hayu ayeuna mah da entos panginten manisa kedap pisan abdi kareke nongol ieu teh tadi nama bade nyanyi deui ngan pedah teh aya soraan deui kena sound systemna nya. Jadi engke mah bade nyewa sound system anu sae cenah kitu nuhun. Atur nuhun ka sadayana hapunten ieu malah kenalanana engke bae panginten eta bu Ica cenah bisi bade nyunatan ke manggil ka emang cenah kitu insyaallah. Nuhun. Atur nuhun hapunten nu kasuhun tina sagala kakiranganana, mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun rahmat barokah ka urang sadayana. Ayo sasarangan mangga hayong yel-yel anu tadi sing kompak terakhir. Siap. Indonesia Maju. Jawa Barat Juara. Majalengka Rahaja. Dinas Pendidikan SMP Negeri Talaga. Mantap, kebrok kanggo sadayana. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.